Alir budak teh. Gelo gitu. Duh, seharian haus kieu sayang. Kabar bae Sen teh. Meser. Ser naon? Hoyong es. Es ieu teh. Hiji we teh. Mangga. Aduh. Esna ser salih. Kali teh. Tos lah gitu. Mangga. Non. Duh, pusing teh motor bener keuneun duit eueuh. Mang. Kumaha eueuh. Aya pinjaman online sih. Cik naon wae nya syaratanana. Sugan we atuh minjem 2 juta 3 juta mah dibere. Tah aya syaratana teh cukup fotokopi KTP. Gampang temen euy. Minjem 2 juta. Nah, kasahanya nih tanah motona wah jelema si teteh ka jero deh. Aduh aya kasahanya. Ya tanya si tetehnya. Teh. Ser. Mana? Ya. Yang nane? Teh aya seger dingin. Teh ya. Saya tahu Gede. Di tinyunya. Oh, mohon mangga. Naik gelas, naik plastik. Kayak gelas we bae di dida. Kayak cangkal gelas nanya. Neng. Ampura neng. Tulungan lah. Naon Kemana nyariosna tak neng sala-sala. Naon nu kedah dibantos teh. Meni Ieu teh bade nyambut atos nih pinjol cuman teh kedah aya fotokopi KTP neng kersa teh fotokopi KTP. Oh, fotokopi Mohon. KTP. Mohon. Itu gampil eta mah. Nah, sepatunya Mana dia? pamekeun. Mana dia KTP na? Kenapa? Oh, fotokopi KTP. Jangan tuh nambut HP na. Oh, mangga mohon. Da. Geningan aya kopina. Fotokopi, kopi KTP berarti kita moto ieu mah. Geuning benang ya. Aya kopina, ya aya KTP-na ya pegang lah ku Nah, eta KTP-na, eta kopina. Sok pegang, gerak pegang. Terus kumaha? Tepengan gak tah. Iya. Gitu kayaknya. Nah, terus ya fotokopina. Tah, ada. Mana si teteh nanya? Sini heh. Ai didinya lieur. Lieur kumaha tuh Kita fotokopi KTP ka ditu ka hareup. Lain fotokopi KTP. Ye, anya cek tanya pang motokopikeun KTP. Heeh. Ieu naon? Kopi Ieu naon? KTP. Terus dipoto jadi naon? Fotokopi KTP. Bener teu? Nah, lieur budak teh. Gelo gitu lieur Urang mah lieur neng. Iya teh perasaan nu boloh saha, nu gelo saha ieu teh. Pati tang pamotokan kertas